Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Supata. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka 14. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Kumwe ka sadaya para pemirtub di mana bae ayana. Wilujeng wayah kieu, wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumirtub dongeng Mang Guru sanepina ka imah Pupuhu Kardi kalayan siga anu bungah pisan. Jang Dirga jeung Mang Ohim dibagiakeun ku pamajikan Pupuhu Kardi rupaning susuguh teu sirikna sagala diasong-asong. Ari Jang Lalan mah sadatangna Jang Dirga teh lelendean semu ogo. Tah kitu sakali-kali mah longokan abdi mamang, cek pamajikan Pupuhu Kardi. Paroman beungeutna marah mai pisan. Sumohon, dupi Pupuhu nuju ka mana nya? Cek Mang Ohim rada rengkuh. Bubuhan ka jalma anu pang diajenanana ku jalma-jalma anu aya di eta lembur. Nuju katajug heula, sakedap deui oge mulih. Ensok atuh tong diarantep kitu, cek pamajikan Pupuhu Kardi. Ngasor-ngasor dahareun. Bari ngadaguan Pupuhu Kardi, Mang Ohim Jang Dirga katut pamajikan Pupuhu ngawarangkong ngaler ngidul. Teu langsung nepikeun maksud anu utama da Pupuhu Kardi na oge tacan aya. Meuting di dieu atuh sakali-kali mah ga. Eta silalan geuning meni apet kitu, cek pamajikan Pupuhu Kardi siga anu miharep pisan. Kopay ari rek ngendong mah ga. Dah bapa mah ludeng balik sorangan oge, cek Mang Ohim ngengklokan. Nya, pani hese dititah ngendong teh. Padahal mah kamar lalega. Da geus teu disaha-saha atuh, cek pamajikan Pupuhu Kardi siga anu rada kuciwa. Mohon atuh. Ungi ieu mah bade mondok di dieu, cek Jang Dirga eleh deet. Asik. Cek Jang Lalan sura-seuri siga anu pohara bungahna. Tah kitu atuh, ke lamun, cek pamajikan Pupuhu tekebat nyaritana. Sabab kadenge sada aya anu mukakeun panto, anu tetela Pupuhu Kardi anu karek mulang ti tajug. Geuning, aya mamang jeung Jang Dirga. Tos lami kitu Mang, cek Pupuhu lembur. Paromana marah mah kacida. Neme bieu, tembal Mang Ohim. Bari narima dampaleungeun Pupuhu Kardi anu ngajak sesalaman. Gek Pupuhu Kardi diuk gigireun pamajikanana nyang hareupan semah. Ari pamajikan Pupuhu mah gancang cengkat sarta ngoloyong ka dapur rek mangyieunkeun kopi keur salakina. Pak, Mang Dirga bade bobo di dieu cenah, cek Jang Lalan siga anu bungah pisan bebeja ka bapana. Bener Dirga, rek meuting di dieu kitu, cek Pupuhu Kardi neuteup ka Jang Dirga. Ari Jang Dirga mah ngan saukur unggeuk bari ngusapan sirah Jang Lalan anu keur diuk dina lahunan. Tah kitu atuh. Syukur ari daek meuting di dieu mah, cek Pupuhu Kardi bungah kacida. Tekung sirila pamajikan Pupuhu ngurunyung nananggei kopi. Soong dibikeun ka salakina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru,
lumayan lila Mang Ohim jeung Jang Dirga basa-basi heula ngawangkongkeun ngeunaan kahirupan sapopoe sewang-sewangan. Be, nepi ka tibra eta budak. Sono meureun ti ditu mah. Cek pupuh Kardi gogodeg nempo Jang Lalan anu ngagebra dina lahunan Jang Dirga. Sararea sariri neuteup ka Jang Lalan. Kieu pupuhu. Salaresna mah mamang sareng si Dirga dongkap ka dieu teh. Nyanak maksad anu kalintang pentingna. Cek Mang Ohim mimiti Daria. Aya kepentingan perkawis naon Mang? Peryogi artos gitu. Nyasok nyarios, nyatong isin-isin. Cek pupuhu Kardi naguh pemaksudan Mang Ohim. Sanes pupuhu. Nyari gitu. Aya kepentingan naon atuh mamang teh. Cek pupuhu Kardi rada kerung. Teu langsung nembal, malah ret Mang Ohim ngareret ka Jang Dirga. Jang Dirga ngan saukur unggek siga anu surti. Ari pupuh Kardi jeung pamajikanna mah malah beuki kerung bari rutret ka Mang Ohim jeung ka Jang Dirga. Kusiwel Jang Dirga ngaluarkeun gelang wanda nanagaan tina pesak calanana. Dupi bapak, kenal kana ieu gelang? Tanya Jang Dirga. Kituna teh bari ngasongkeun gelang ka pupuh Kardi. Ngan gebeg. Pupuh Kardi kacida ngagebegna. Gelang anu diasongkeun ku Jang Dirga teu sirikna dirontok. Aduh, ti mana manggihan gelang ieu teh ga? Cek pupuh Kardi. Panona langsung ngembeng ku Cimata. Pamajikan pupuh kurang kerung nempo pamolah anu jadi salakina. Ari Jang Dirga teu langsung nemalan, malah ngabenerkeun heula diukna. Anu ngarasa cangkeul balas lila teuing ngalalahun Jang Lalan. Pamajikan pupuh Kardi surti, Jang Lalan gancang dicokot. Ti mana meunang gelang ieu teh ga? Ti mana? Cek pupuh Kardi. Teu sabar hayang meunang jawaban. Eta gelang anu nyerat mi Pak, putra bapak anu taya iberna salami hampir 20 tahun lamina. Ratmi, jadi si Ratmi teh aya keneh. Di mana ayeuna si Ratmi teh? Dirga di mana? Cek pupuh. Kituna teh bari Cimata mah geus teu kaampeuh, marabai masihan pipina. Kasono anu geus kapopohokeun welasan taun lilana dumadakan nyoso deui dina dirina. Jang Dirga jeung Mang Ohim sakedapan mah ngan saukur tarungkul. Teu wasa nempo pupuh anu keur mudalkeun Cimata. Dirga, Dirga gancang jawab. Di mana Nyi Ratmina di mana? Cek pupuh Kardi. Teteupna estu pinuh ku rasa kapanasaran. Mitra-mitra pemireup dongeng Mang Guru canggeus ngarenghap anu lumayan jero. Ngan derek-dek we Jang Dirga nyaritakeun kajadian anu geus lumangsung di imahna Bah Atang. Pamajikan pupuh ti bengong-bengong ngaregepkeun caritaan Jang Dirga. Ari pupuh Kardi mah sajeroni ngaregepkeun teh Cimatana mah murubut pating karecelak kana amparan samak. Tah kitu Pak, ayeuna Nyi Ratmi nuju peryogi pisan ku pitulung urang. Cek Jang Dirga mungkas caritana. Ratmi, hayu atuh urang susulan ayeuna Dirga. Cek pupuh Kardi dibarung ku luwe-luwe. Ari pamajikan pupuh anu kakarek harita nyaksian salakina nepi ka kitu peta jadi pipileueun muragkeun Cimata. Aduh, sabar pupuh. Mamang oge ngartos pisan kana kaayaan manah pupuh dina danget ayeuna. Nanging nyusul ka padubukan si Rohang teh sanes perkara anu enteng, kedah disiapkeun heula sagala rupina. Komo pan tempat tumbukna si Rohang teh can puguh di mana-manana. Jabi nanti eta, pan ayeuna mah tos wengi. Ayeuna mah urang babadantenan we heula. Enjing mimitian milarianana. Cek Mang Ohim ngingetan. Pupuh Kardi teu nyarita, ngaguk-guk ceurik diusapan ku pamajikanana. Ari Nyi Utari, kumaha bejana kitu Jang Dirga? Cek pupuh Kardi ngomongna semu sisimekeun. Tos ngantunkeun Pak,
maot di alapati saparantosna digunasi ka ku si Rohang. Ya Allah, dadah teuing Nyai, dadah teuing. Hampura akang teu bisa nulungan. Ceuk pupuh Kardi, cimatana mudal beki rosa. Kasedih amarah jeung harepan anyar. Ku ayana beja anakna anu aya keneh di kieuna. Pagalo minuhan lelongkrang rasa. Pamajikan pupuh Kardi, Mang Ohim katut Jang Dirga. Bati ing cereukan nempokeun pupuh Kardi. Anu ngaguk-guk lumayan lilana. Atos pupuhu, mata kitu oge tos jantan papasten Nyi Utari panginten. Angguran mah mending keneh museur kana perkawis Nyi Ratmi. Nya kumaha carana supados Nyi Ratmi tiasa ngariung deui sareng pupu anu janten ramana tah kitu pupuhu. Ceuk Mang Ohim ngomongna leuleuy. Dagoan wawalas ti aing sia Rohang. Moal diantep sia ku aing mah. Utang getih dibayar getih, utang pati kudu dibayar ku pati deui. Kitu gerentos pupuh Kardi dina jero hatena. Sanggeus pada ngababarah antuk nama pupuh Kardi redep tina ceurikna katembong panonna carindul balas meureut cimata. Janten, kedah kumaha atuh urang teh Mamang. Ceuk pupuh lembur ngomongna semudah reda. Ya, adi saya nama ngerahkeun warga anu kersa mantosan wae. Langkung seueur anu mantosan, langkung sae. Margi ayeuna mah kapanan si Rohang oge seueur muridna pupuhu. Nya mangga atuh ari kitu mah Mamang. Abdi mah ngiringan wae kumaha saena. Nanging hapunten, rupina mah Mamang moal tiasa ngiring pupuhu. Duh, tos teu kiat ari kedah lumampah tebih teuing mah. Ceuk Mang Ohim sanduk-sanduk. Mohon wios Mamang. Anu tos sarepuh mah nya disuhunkeun pidoana wae. Ieu mah kedah warga anu jadag-jag anu ngabantosanana oge. Nya kantenan we perkawis pidoa mah kedah disuhunkeun deui. Kumaha atuh? Bade ayeuna wae ngayakeun babadan tenan sareng warga teh. Upami bade ayeuna, Mamang bade mantosan ngangkir warga ka dieu. Ceuk Mang Ohim nawarkeun jasa. Nya saya nama enjing we Mamang. Hawatos ayeuna mah tos wengi teuing. Nya bilih tos talibra. Nya langkung saya tuh upami kitu mah. Hapunten we Mamang mah seja amitan bade mulang. Hawatos mah bilih ngantosan tah kitu pupuhu. Mohon mangga Mang. Bade dijajabkeun kitu ku abdi. Sawios pupuhu. Nyalira we da caket. Gak. Papa mah mulang ti heula nya, karunya si emak. Ceuk Mang Ohim ngareret ka anakna. Ari Jang Dirga mah ngan saukur unggek. Geus kitu mah Mang Ohim ngaleos ninggalkeun imah pupuhu. Jadi hidup teh guguru kabah atang Dirga. Ceuk pupuh Kardi neuteup ka Jang Dirga. Sumuhun Pak, memanawian we aya mangpaatna. Ceuk Jang Dirga teu weleh rengkuh. Heueuh alus Dirga. Da baheula mah bapa ngaranghik hayang jadi muridna Abah Atang oge. Keukeuh embung narima. Pajar teh mending keneh jadi jalma biasa tah kitu. Mitra-mitra pemireutup dongeng Mang Guru, paguneman peuting harita antara kulawargana pupuh Kardi jeung Jang Dirga teu leupas tina ngomongkeun perkara Nyi Ratmi Bah Atang. Katut kasang tukangna kulawarga pupuh Kardi dina mangsa baheula. Hawa peuting beuki tiris, pamajikan pupuhu geus marelak heueuy wae. Jong geura sare ayeuna mah ga. Tuh di kamar anu itu, sakalian we sarena jeung silalan. Ceuk pupuh Kardi nuduhkeun kamar kosong. Jang Dirga anu memang geus sarua tunduhna ukur unggek tanda ngaenyakeun. Ragayeng Jang Lalan di pangku anu saterusna dibawa ka kamar anu dituduhkeun ku pupuh Kardi. Ari pamajikan pupuh Kardi ngoloyong ka kamarna dituturkeun ku salakina. Meh sapeupeting pupuh Kardi teu bisa sare kasono kanu jadi anak anu geus pisah meh 20 tahun lilana. Ajol-ajolan dina hatena. Sora sasatoan peuting raeng disarada ngawihkeun tembang kasono
anu matak nalangsa. Mitra-mitra pumireutup dongeng Mang Guru, hayam jago kongkorongok, cilih tembalan jeung pada baturna, lir anu bungah masih keneh di pihapean sora jeung ambekan, dina mapag poean anu anyar. Sarengsena salat subuh, pamajikan Pupuhu Kardi, cuhci nyayagikeun dahareun pikeun mumuluk kulawargana katut Jang Dirga. Ngahaja nyayagikeun anu ngarareunah, rada beda ti biasana. Endog hayam ti pipir imah digalokeun jeung sangu goreng, goreng cau, ranginang jeung anu sejena geus ngabarak dina dipan. Opak ranginang jeung cikopi sateko disayagikeun pikeun warga anu rek daratang ka imahna nohonan parentah ti salakina. Pupuhu Kardi ngahaja salat subuh di tajug, sakalian rek menta tulung ka warga pikeun ngabejaan warga anu sejena. Sangkan ngariung di imahna, ari Jang Dirga mah salat di kamar ditempokeun ku Jang Lalan anu karek lilir tina sarena. Sarengsena salat, Jang Dirga anteng wiridan, lahir batin dipasrahkeun kanu kagungan. Ga, buru mumuluk heula, meungpeung handeup keneh sangu gorengna, engke mah karagok, loba batur, ceuk pamajikan Pupuhu Kardi, melol tina lawang kamar. Jang Dirga ukur unggek bari ngareret kanu ngelol tina lawang kamar. Jang Lalan sura-seuri dipangku ku Jang Dirga dibawa ka rohangan dapur. Kadieu Lalan mah urang tamas heula nya, ceuk pamajikan Pupuhu Kardi. Leungeunna Rangga rek mangku anakna anu keur ngadaplok dina pangkuan Jang Dirga. Jang Lalan hideung pindah kana pangkuan indungna. Ensok mumuluk heula, tah eta mah anu si bapa ngahaja teu diendogan tersepeun, ceuk pamajikan Pupuhu nunjukkeun kurindat matana. Jang Dirga ngan saukur unggek celebek ngadahar sangu goreng. Ari pamajikan Pupuhu Kardi sanggeusna nempo Jang Dirga daekeun dahar mah gancang ngoloyong ka kamar cai pikeun nyebeungetan anakna. Anu tekung silila oge geus nyamperkeun deui ka Jang Dirga anu keur mumuluk. Bade dihuapan, ceuk pamajikan Pupuhu Kardi ngasongkeun alas ka Jang Lalan anu didiukeun digigireun Jang Dirga. Jang Lalan ngan saukur gideg bari ngarongkong alas anu disodorkeun ku indungna. Aih, bager ayeuna mah, sok jeung Mang Dirga heula nya. Mamah mah can ngakeul, ceuk pamajikan Pupuhu Kardi. Kituna teh bari ngoloyong ninggalkeun anu keur cacaleuhakan ngadalahar sangu goreng. Mitra-mitra pumireutup dongeng Mang Guru, sanggeus aya kana sawatara lilana Pupuhu Kardi ngurunyung nyeh seuri nempokeun Jang Dirga anu keur maturan anakna mumuluk sangu goreng. Enggeus mumulukna ga, ceuk Pupuhu Kardi ngareret kana alas Jang Dirga anu geus leucir. Atos Pak. Mun enggeus mah pangmawaankeun eta tah ka tengah imah. Bapa mah rek mumuluk heula, ceuk Pupuhu Kardi nunjuk dahareun anu keur nyuguhan warga. Jang Dirga ngan saukur unggek gancang nohonan parentah Pupuhu Kardi ulang anting ngakutan dahareun ka tengah imah. Jang Lalan langsung eureun daharna pipileueun riweuh hayangeun mantuan. Pupuhu Kardi mah ukur nempokeun semu gogodeg. Dahareun cikopi jeung cangkirna geus ngajagrag di tengah imah.
pantong ngahaja teu ditutupkeun sangkan teu hese saumpama aya warga anu daratang. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru sanggeus aya kana sawatara lilana kalayan teu disangka-sangka warga anu daratang ngaburudul loba pisan. Mang Ohim jeung si Omod oge teu tingaleun pupuhu gancang nyang hareupan warga anu daratang. "Encok ngaropi heula," cek pupuhu Kardi rutret kanu keur ngariung. Sarerea pating calebek ngadahar susugu. Komo si Omod mah kop deui kana goreng ranginang anu memang geus jadi karesepna pisan. "Aya acara naon ieu teh pupuhu? Bade syukuran kitu," cek salah saurang warga teteupna pinuh ku pananya. Engke dijelaskeun mun kabeh geus daratangnya," cek pupuhu Kardi teu langsung ngajawab kana panalek warga. Di imah pupuhu ngagelek pinuh ku warga samalah mah nepi ka buruan sagala. Da teu arasup kabeh ari di jero imah mah. Warga pating kecewis ngira-ngira maksud pupuhu Kardi pangnarebun-rebun keneh geus ngangkir warga ka imahna. Sanggeusna eueuh deui warga anu ngurunyung kalayan malapah gedang. Pupuhu Kardi nepikeun maksudna ka warga lembur. Kabeh warga anu ngaregepkeun omongan pupuhu Kardi pating jarenghok pating polohok meh teu percaya kana caritaan anu jadi pamingpinna di eta lembur. "Gusti nu Agung, baruk budak pupuhu teh aya keneh nya. Aduh, aya ku harianeun eta si Rohang. Dipek-pek sia mun kapanggih mah." "Dedeh teuing Nyi Utari." "Bener, eta pisan gelang Nyi Utari teh. Moal poho kuring mah." Rupa-rupa galecokna warga canggeusna ngaregepkeun caritaan pupuhu Kardi anu milu keheul, anu kabawana langsa, anu kekerot, anu milu mangkarunyakeun galecok bari rutret jeung pada baturna. Sabareh warga tetelepek deui ngeunaan perkara anu diguar ku pupuhu Kardi. Pupuhu Kardi kalayan dibantuan ku Jang Dirga jeung ku Mang Ohim kalayan sabar mere jawaban. Tah kumargi kitu. Sim kuring ngangkir ka dieu teh anu janten tujuan utamina mah nya taya sanes bade meredih bantosan ti warga lembur kanggo maluruh pun anak ka tempat dumukna si Rohang tah kitu. Namung sim kuring mah teu maksa, anu ridho wae sareng tangtusna oge kedah anu jarak jageneh. Ari anu tos sarepuh mah disuhunkeun pedoana wae nya sareng deui. "Abdi ngiring pupuhu. Kuing ge milu ah. Kuring milu. Abdi pupuhu. Abdi." Can rengse pupuhu Kardi nyaritana. Warga lembur anu keur ngariung geus pating gorowok, pating celengkeung hayang mantuan pupuhu Kardi pikeun maluruh nyiratmi ka tempat dumukna si Rohang. Yeh cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru si Jambit Mungguramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.